Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Patut pangdi sareng Bapa yang rusuk dina pelajaran bahasa Sunda khususna kanggo kelas 11 SMA Budaya Muhajirin. Dina pertemuan ayeuna ya insyaallah urang ngalajengkeun deui bahasan ngeunaan materi biantara anu kemarin terus dibahas. Nah ya, mung satacan dikawitan ya Bapak bade ngemutan heula kanggo hidup sadayana anu teu acan ngumpulkeun tugas ngadamel biantara, mangga saenggalna dikembangkeun ya. Terus kanggo pengabsenan ya seperti biasa tuliskeun nami lengkap di channel YouTube Bapak ku cara nuliskeun nami ya, nami lengkap sareng kelasna masing-masing ya. Terus kanggo pelengkap oge catatan ya materi anu ayeuna dijelaskeun mangga dikirimkeun ka WA Bapak ya sebagai syarat kelengkapan dina pengabsenan pertemuan ayeuna. Kitu panginten ya. Sok mangga disiapkeun lah buku catatanna, langsung catat naon wae anu memang ayeuna dijelaskeun ya. Oke. Dina pertemuan ayeuna insyaallah Bapak bade ngalajenkeun tadinya pembahasan ngeunaan materi biantara anu mana dina poin ieu nyaeta Bapak bakal ngabahas ngeunaan mahaman pandika nyusun biantara. Nah ya, jadi dina nyusun biantara teh teu tiasa istilah nama sagawayahnya atawa seenakna urang ya. Jadi memang aya hal-hal anu memang kudu diperhatikeun lamun urang bade nyusun biantara. Nah, naon wae sih anu naon nu kudu diperhatikeun teh Pak? Poin kahiji nyaeta di dia aya jejer aktual. Nah, jejer aktual penjelasan teh nyaeta jejer atawa tema biantara teh kudu aktual, luyu jeung situasi sarta kondisi nu kiwari kerame dipadungdengkeun. Nah, maksudna nyaeta usahakeun upami memang urang bade ngadamel hiji biantara tema atawa jejer anu ku urang ditulis, anu ku urang didugikeun teh anu faktual atawa anu kerame dibicarakeun atau diobrolkeun. Nah di dia aya disebutkeun anu kerame dipadungdengkeun. Nah padungdengkeun teh maksudna dieu teh nyaeta keur dibicarakeun. Nah kamari nya momenna pas 17 Agustus nya. Nah Bapak makana tema teh nyaeta tentang kemerdekaan. Margi naon? Margi anu keur faktual dina momen eta teh nyaeta hari kemerdekaan. Nah jadi eta nya lamun urang nyusun biantara usahakeun jejer atawa tema teh anu keur faktual atawa anu keur rame diperbincangkeun ayeuna. Eta anu kahiji. Anu kadua nyaeta rangkaina weweg. Nah, naon rangkaina weweg di dieu? Nah, penjelasanna nyaeta jieun rangkai tulisan dumasar kana struktur biantara nu ngawengku kagiatan bubuka, eusi, jeung panutup. Nah, ieu mah panginten pertemuan nu kamari. Punten, pertemuan 2 minggu kamari nya anu ku Bapak dibahas ngeunaan bagian-bagian biantara. Jadi maksudna weweg di dieu teh nyaeta kudu tersusun ya. Bubuka heula, eusi lalu panutup. Ulah dibulak-balik, misalnya teh panutup heula, bubuka terus eusi. Nah, tong kitu nya. Jadi maksud weweg di dieu teh nyaeta tersusun rapi nya, dibuka ku bubuka, terus eusi jeung panutup. Eta anu kadua. Anu katilu nyaeta eusina mundel. Nah, eusina mundel di dieu teh nyaeta eusi biantara teh kudu mundel. Hartina rea manfaat jeung pulungeunana. Nah, artina nyaeta dina biantara mah eusina teh kudu aya manfaatna, kudu aya pembelajaranana, kudu aya hal anu tiasa dicandak, hal positifnya, hal positif anu tiasa dicandak dina eta biantara. Nah, eta anu katilu. Sareng anu kaopat nyaeta biantara kedah HD atau basana teh kudu HD. Nah dia dijelaskeun biantara teh kudu matak ngirut. Nah ngirut teh naon? Ngirut teh nyaeta menarik ya, menarik. Sabab patalina jeung seni nyarita. Nah ku kituna bahasa nu digunakeun ge kudu beunghar jeung euyeub ku mamanis basa. Nah artina kusabab di dia aya basana kudu hade jeung kudu ngirut berarti urang dituntut dina ngadamel biantara kudu ngagunakeun bahasa anu matak menarik anu ngadangukeun. Nah eta nya hal-hal anu kudu diperhatikeun lamun urang bade nyusun biantara. Oke.
Materi salajengna nyaeta tadi hal-hal anu kudu diperhatikeun lamun urang bade nyusun biantara. Nah, ayeuna anu kadua nyaeta hal-hal anu kudu diperhatikeun lamun urang keur macakeun biantara. Nah, jadi keur nulis nya nyusun biantara. Nah, ayeuna mah hal-hal anu perlu diperhatikeun lamun urang keur nepikeun biantara. Nah, naon wae sih hal-hal anu kudu diperhatikeun pas urang nepikeun biantara teh? Di dieu aya 6 poin. Nya, kahiji nyaeta sora, kadua nyaeta lentong, katilu aya wirahma, anu kaopat nada, anu kalima pasemon, anu kagenep nyaeta pasang peta. Nah, kok bakal dijelaskeun hiji-hiji nya. Anu kahiji nyaeta sora atawa artikulasi. Nah, maksudna di dieu nyaeta sangkan biantara kadenge ku balarea sora kudu bedas jeung tatag. Nah, maksudna teh naon? Lamun urang biantara keur macakeun biantara, usahakeun si sora teh kudu tarik jeung jelas. Tarik di dieu lain jojorowokan. Kade kedah tiasa ngabentenkeun tarik jeung jojorowokan nya. Dina biantara mah urang ditutup tarik tapi lain jojorowokan. Nah, ya salian ti tarik tadi nya urang oge kudu jelas dina ngucapkeun kecap unggal kecap. Nah, eta ya. Anu kadua nyaeta lentong atawa intonasi. Nah, di dieu lentong atawa intonasi kudu merenah ulah nepikeun biantara basa Sunda ku lentong basa Indonesia atawa biantara basa Sunda lentong nate nyaeta lentong basa Inggris ya. Bilujung enjing sadayana. Nah, teu pas kitu teh ya. Jadi lentongna tetep kudu ngagunakeun lentong bahasa Sunda. Nah, itu ya. Anu katilu nyaeta wirahma. Nah, wirahma di dieu patali jeung anca gancangan atawa tarik halona dina nyarita. Nah, ieu mah naik turuna intonasi urang. Nah, dina biantara kadang memang aya penegasan kecap ya. Misalna urang bade nepikeun biantara tentang tadi pentingna ngajaga kesehatan. Pas nepikeun kalimat bapak-bapak, ibu-ibu, urang kedah tiasa ngajaga kesehatan atawa kudu ngajaga kebersihan. Ulah nepikeun nyebat teh atawa lentong teh naon leuleus. Ibu-ibu, bapak-bapak, urang kedah ngajaga kebersihan. Entong, tapi lentong teh nyaeta punten wirahmana teh nyaeta kedah tegas. Margi memang penting pisan dina ngajaga kebersihan. Nah, eta ya wirahma. Anu kaopat nyaeta nada. Nada patalina jeung rasa eusi biantara nya. Upama wae pikabungaheun kudu dikedalkeun ku nada bunga ya. Misalna gitu nya. Namun aya hal-hal anu dina biantara teh naon nepikeun tentang kekhawatiran ya. Berarti urang nepikeunna ulah bari bunga ya. Tetap kudu dengan ekspresi kekhawatiran. Nah, eta ya kanggo nada ya. Terus pasemon. Nah, pasemon di dieu teh nyaeta ekspresi atawa mimik. Nah, kade tong salah nyebatkeun ya. Pasemon atawa paroman patalina jeung nada nu dikedalkeun. Nah, jadi tadi nada na misalna urang penegasan berarti ekspresi muka oge urang kudu bari tegas nya. Entong ieu mah tegasnya dina nadana tapi ekspresi mukana teh juga nu hoream. Nah, ya, jadi ieu mah patula talina antara pasemon jeung nada. Nah, itu ya. Anu terakhir nyaeta pasang peta. Pasang peta teh artina di dieu gestur. Nah, ya. Jadi lamun misalnya urang keur pidato, gestur tubuh teh diperhatikeun pisan. Ulah nepikeun misalnya teh ieu mah keur pidato, urang cudungang-cudungang ka non kaluhur ka handap teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya. Atau misalnya teh sileungeun teh daek cicing ya. Kadang lamun misalnya urang grogi gitu nya, senabiantara leungeun teh daek cicing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ulah ya. Tapi kudu pasang peta anu memang nyirikeun yen urang teh bade biantara. Nah, ya gagah misalnya teh lamun lalaki ya. Lamun awewe misalnya teh kudu jiga nu siap bade pidato. Nah, eta nyata pasang peta. Nah, eta panginten hal-hal anu kudu diperhatikeun lamun urang bade nyusun biantara sareng hal-hal anu kudu diperhatikeun lamun urang bade nepikeun atawa nuju ngalakukeun
biantara. Nah sakitu panginten kanggo pertemuan ayeuna, hatur nuhun kana perhatosanana sarta can ditutup insyaallah kanggo pertemuan minggu payun Bapak bakal ngabahas ngeunaan sesemben atau materi tambahan anu aya dina biantara. Kitu panginten anu tiasa dipikahatur, hapunten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.